utus naon warimi datang ka dieu. Aduh. Halo. Cingemut lo eta teh tuang ibu kapan salira teh teu acan sakali-kali make sareng wantu nyebat jenengan lo. Kapan ukur semet ibu ibu. Aing tadi geus cerita, ieu lain Gatot Kaca. Udah mama tetempuan mah anak we tadi oge. Ya. Kaula teh Sangyang Talaga Pancuran. Dek naon sia datang ka dieu? Coba. Halo, deudeut teuing kaset. Dek naon? Ulu. Sakumaha nu kauninga tadi mangke kautus ku tuang ibu milari ayeuna penak alor. Sakumaha katerangan pinungari langsung laporan kanu wajib heulaanan ka RT, ka RK, ka RW, tuluy ka desa, ka Bapa Lurah. Ya. Tuluy ka kacamatan, yen alo aya di dieu, ayeuna dibukteskeun ku Mang Nyawi lo. Ayeuna bet alo robi sikep 3 kitu kalian jenengan digentos. Malahan tuang ibu teh ayeuna teh prihatin ku ayana kocakna rakyat, diamarta we nya kitu sami. Wadaon. Iyo halodo teh sampre sataun. Walau urat ku cai rahaya tos cinjerit-cing karoceak. Pas subuh-subuh hudang ngalamotan ibun dina dang-daunan ceuk Mang oge. Ku tarik-tarikna halodo. Ana seuning kawalungan ieu munang ngoleh trak anu taya papadana ieu teh asa teu kahartos pan ieu teh kurunyungna ti sumer. Cai ti leuweung. Leuweung geledegan sifatna saptarnga. Aya pusatna ongkoh talaga. Terus anu mawi kumang icuk siru ka dieu. Aya ditempo barang bray katinga talaga nu sakieu mah plakna teu kakirangan cai, tapi aneh lo. Aya cai sakesrak di sisi-sisi naon? Sakur-sakur anu lalagok sok komo kasebut susukan pijalanan cai. Tahal ieu lo. Pikahawatos rakyat nu dikantunkeun. Kalayan aya naon maksudna ieu teh lingih di dieu. Kalian umangkeun janten jenengan digentos kakasih saha? Sangyang Talaga Pancuran. Naon maksud? Tok. Dengikeun ieu kasimpulan nama ieu. Perbake sakakurangan cai. Itenan we, Mang. Ya. Hayang inum bengkai tu bengka dieu, Mang. Tuhureun tuang ibu komo keur mangemutan rahaya teu tega cing jerit-cing karoceak atuh tuang ibu lang layeuseun pan emang tukang nyer cai bak tos kosong ayeuna teh. Bejakeun karimi. Atawa maneh oge nya kitu. Lamun hayang inum karimi datang ka dieu kitu. Doh. Emang bisa ayeuna ieu Mang tos nanyakna kreh ieu. Hayang nginum mah kabina-bina. Redang ngongko dek ngubus ya Mang teuleum. Bisa. Ulan Bisa. Sakedap emang ya dek mani heula sakedeung. Gede-gede mani nginum. Ulah warajin. Cuk aya bisa bieu. Tanya. Bisa nama. Ngan jawab heula lamun bisa ngajawab tarucing ti kaula bisa nginum. Kagede-gede nginum mani bisa, makal bisa teu. Aya hiji jelema pamimpin negeri butuh ku cai keur sapangeusira nagara nu kasebut rakyat dibedahkeun ku aing. Walungan nyamuna top dikocoran cai ti dieu. Tapi kudu dijawab heula ieu tarucing. Tuh. Rujing gini kena pikir heula ieu. Cing sok tarucing naon ti Mang lah dijawab ku Mang. Ahli Mang. Ditete teu dicincak. Lain. Dijingjing teu dibawa. Lain. Budak leutik amai puji. Lain. Tarucing naon atuh lo? Denge. Naon anu leuwih luhur tibatan langit?
Ngasa kitu lo. Naon anu leuwih berat tibatan taneuh? Sakitu lo. Naon anu leuwih loba tibatan jukut? Sakitu. Naon anu leuwih gancang tibatan angin? Jawab. Hanyu masa. Aduh. Naon kitu? Anu leuwih luhur tibatan langit. Ya. Hasub lo. Bodoh sia. Ya. Utuh kurang. Balik. Aduh. Hayo balik. Wah bisa nginum kagede mani. Amanat karimi butuh ku cai datang ke dia gitu. Jawab tercintai. Tuwa. Halo, sautik we emang hayang nginum. Teu bisa. Sautik we lo. Teu bisa. Sing hawatos lo. Cek aing teu bisa. Ah mang deus sakuring ngubus we lo. Leuleus sia. Tuwa. Ya, ulah sok maksa teh ge. Perbake salung selir kapuk ka ibunan lir kapas ka hujana. Dangu gonira. Halo. Lulus lo. Bregong sia. Dek balik moal. Mang dek balik dek wawarcos ka tuang ibu. Ayo cageurkeun mang lulus di mana si alo boga nu kieu. Aing lain Gatot Kaca. Tapi Sang Hyang Talaga Pajuran. Cageurkeun mang lo. Cager. Ayo Balik. mangga alo paramion. Aduh. Incin deh. Samulihna perbakesa sapratanepun aletan ti nagara Astina. Anu dipimpin langsung ku Maharsi Kumayana. Kalayan Mahaprabu Baladewa ningali ti katebihan Rena Gatot Kaca nuju jalang-jalang di Daramaga Tamakan Talaga. Waspada katur pada kumarangan ya Pala Kurawa kang samya prata dan merah kang pada ya kageting paningali sadaya tatamu laras wae angir benar si Gatot Kaca bener. Paman, yakin si Gatot Kaca? Laras. Iya, tepuhan mah. Jahat sama geluk. Ulah kaget Gatot Kaca. Ieu eyang datang dasina. Gatot Kaca. Saya nu datang. Hah? Lamun teu salah, ieu rombongan Astina. Ieu nu panghareupna Wiku tukang wadul. Anita pencilat. Resi tukang mirit. Hiji kiai tukang tipu. Tasbih ngampleh dipake papais, dasar ngamai dipake aksi. Ucap lampah tojaiyah jeung ilmu jeung katerangan. Ayo. Jahat si Gatot Kaca ngawiwirang. Yo. Jauhnya celeh ya si kunyuk teu eling anak si Bima. Aswatama ada diantep.
aing lain Gatut Kaca tapi Sang Hyang Talaga Pancuran. Adek nipu madek nipu we jahat. Bedahkeun ye anu kabalungan Yamuna caina naon ngarudit. Tahan kieu. Bisa nginum cai ieu talaga sarta bakal dibedahkeun nyalur ka walungan Gangga jeung Yamuna. Tapi jawab heula tarucing ti aing. Gatut Kaca. Apa sahaya? Baladewa ti Madura. Ditumanya bener maneh anu ngabenum ieu talaga nya kocorkeun birhang na teu watir ka sabeugeus jagat na teu watir ka sakabeh rakyat sok bedahkeun kunyuk kakarak bisa dibedahkeun lamun bisa ngajawab kana tarucing teh aing. Gatut Kaca Kumaha sahaya Dipati Karna urang mana Tingawangga bedahkeun kan Kaca keanan sakabeh nu datang pada boga sifat pada boga lampahan nu dirisa dorna hiji wiku tukang tipu pasaya ucap jeung ilmu yo Baladewa jelema barangasan saho karua gaplok tanpa teu ngaling-aling di mana nafsu tara diukur jeung ilmu. Dipati Karna jelema doraka ti indung salilana teu ngaku ka indung. Ya. Kurang ajar Gatut Kaca. Aing lain Gatut Kaca tapi Sang Hyang Talaga Pancuran. Tarucing naon jahat? Jawab. Jeung tarucing naon hayang nyaho? Pok Jawab. Tarucing naon? Hiji. Naon anu leuwih luhur tibatan langit? Dua naon anu leuwih loba tibatan jukut? Tilu naon anu leuwih berat tibatan taneuh? Opat naon anu leuwih gancang tibatan angin? Jelema teling ieu Mas Roe jeung Maros Uteuk batur. Ya. Entong diantep angin teh bakal nya kepung wakul baya maaf hayo tebak payan. Iya, kepung waktu bae tawak maju. Astina sia suatama dipake cocok talaga anu Adipati Karna melepas sipun senjata pusaka linuhung. Gatut Kaca punna rasa kena senjata pusaka tadi tukang datangna. Senjata katewa ku panangan kiwa. Pati Karna tidak Para Kurawa mundur sakabeh mundur. Si Gatut Kaca digayang rana newak senjata bari teh kata mah mundur kana mundur. Paman. Kumaha itu aswatama dipake cocok anu remes tulungan. Melang apa nata? Sapotong ulag ileug cacalawakan. Kumaha geus kieu? Silaka mang. Moal nu mampu teungeulna si Gatut Kaca ngamuri nyai.
jeung atuh tarulungannya teh kumaha mun kaos lain ka baraya anger deui kaos lain ka dulur yo Tidak kulit jalanan tapi teh hang teh sanggup kaula bangsa borodeh balik balik atuh balik mah dagoan emang ayo Aswata mah jeung inget ka Aswata mah kumaha di eta budak anakan hiji-hijina leuheung lamun loba anak mana jeung anak ukur hiji dagoan kumaha Aswata mah ayo Sangyang Talaga Pancuran anu salamina teu tebih ti eta talaga sakur jalma anu datang teu aya anu bisa ngajawab kana tarucingna anu rupa kitu kantun perlampahanana dina tengah-tengah karepotan di saptarna sisi daramaga apa benuman talaga dianggo jogol saban jalma anu datang ucapawan pening di pakampungan Tumaritis esa kenal Gorowong Griyona Lurah Semar Kudapawana Sapala Putra nuju riung ngungkulu sami ukayaan tigrat ucai kulamina halodo medalna Lurah Semar Kudapawana abdi mah tadi digerohan ku bapa maneh jang ngumpul ngariung sararea angga yang kainu ngilaing ka dieu kitu sararea aja barudak ulah tinggalin kamana geuleuh nyiara cai sumur geus sararaat wakir kurahayat taneuh-taneuh geus barejad rame teh mah komo istu geus garing deui lain bejad deui kali ka pare-pare na wa ukieuna kersana nu kawasa dikurangan hiji we cai ucu hampir campleng sataun halodo cilaka jelema tepi kacing karot seak bumbeng nyar cai nyar kakaler kaki duka kulon kawetan ujang buruan geus digi pake lalar liwat anu ngajinjing emer nu mawa lodong tadi kitu ka inu ngirain aya naon purwanya urkan gara calukan barudak aya badamikeun anu leuwih penting gitu jang anak mas sararea kadari astra jinga dawala garengcu angga mah
ngaturkeun semua pangabaktos ka Bapak. Diterima aja. Ka ma oge. Diterima anaki. Calukan kidawala sarareaka diejang. Ngahaturkeun baktos abdi dawala. Diterima aja. Didinya mah didinya riung Semar sapu raga Kiamat serang masih di pulau sengit keadaan di langit tersangka geni tersangka Atena sulit
lama kulit boleh di kampung Tumaritis desa kenal Gorowong Pakuwona Lurah Semar Kuda Pawana nuju riung mungpulung sapala putra garwa dangu-dangu ngandika aduh ayana ujang anak papa anu gede anu leutik ayana kabeneran ilalain keraya oge inu ilain geus balik ujang di sawah kadia cing darareukeun kera ujang dedegekeun jelema ketika cing hareureuh kumalu cing jari cing karocea ku ayana tarikna halondok mangsa kilaringan digerat kakurangan cai saban subuh geus cing kalayang ngalamutan cai ibun dina dandaunan meretang daunan kalayan bomborosan punya kitu tangka sauk geus cing lepak diperetan dilanan cai na ujang maha baik itu tahunan yang abi mempaknya dah 2 tahun halodot teh si kunyuk sia ya hajur abdi manajan ngagejer hujan oge datara mani salirana oge dareta nginum nya konteng oge aya caian gembog loba mandian mangamandian ucing wah saban waktu dedeh teuing anak kinjang dengekeun tatanggaku maneh cu teu kurang-kurang jelema anu korban sebagian gede mah barudak ya cepayaan eta mah ya sanes ku kitu Pak kumaha ieu teh nuju makaayaan tigrat cai anu rupi kieu ku banget na halodo katamih-tamih wartos ti kota juragan Gatot Kaca senang ngantunkeun nagara ngantunkeun kewajiban ongko ucu kadenge ku bapa gejang tos 3 sasih dugi kaena teh gawat Pak gawat kasebelan halodo teh Pak ya nu matak teh oge cuta pelebah dieu ulah kenat-kenat syukuran ka Gusti anu kagungan bumi langit sawarga jeung neraka ana seug dipenet hiji pira oge cai cu teu hujan can sataun asrang geus cigah kieu ujang jelema cing jari cing karocea kabeh eling kanu kawasa kabeh merdih kanu kawasa sok aya paribasa di mana keur senang jeung keur bunga sok poho kanu kawasa di mana keur tunggara dinya asa deukeut kanu kawasa tap labah dieu nu matak eling cing salilana oge cu ada bigi eling salilana oge cu tempo sare mah nya teu eling sararea oge lain ku kitu urang ulah cicingeun saban waktu ngadu doa we make ngadu doa segala rupa itu ieu dunya geus berat ku doa ieu teh nya segala rupa geus mudah-mudahan kabeh coba pan ngalaksanakeun mah nu kawasa pan untung nu ngadoa loba ka hayang jelema rupa-rupa pan ngalaksanakeun nu kawasa untung dileureun oge eta sia ngomong teh ka mana karep murtad kitu murtad jadi mah jelema kagok hidupna tuh ulah sok kitu ieu pamali urang teh sagarupa ge nyewe eta teh pangna aya doa kitu teh manusa henteu kawasa manusa daya upaya usik jeung maliku kersana nanakeun urang teu boga naon-naon iwati cukup mudah-mudahan ieu teh hartina manusa diwates kamampuhan ugawe cing ayeuna karsana atuh engku kitu monyong pareng hese mah deuleu dah. Ieu. Pekena pikirkeun Gusti lain ayeuna ieu.
enak urang melak pare Ya. aya anu 100 poe pan Benar. aya nu masih keneh 5 bulan kagenepna di ala Aya. ti mimiti ceb manusia bisa ngagerean henteu teh jelema bapak tani pan henteu din ngan ukur wajibna teh melakeun atuh supaya montok parena loba anakna alus buahna ngorea teh semprotan itu ieu keur ngahindarkeun hama coba pandina waktuna ngasakeun pare atawa naon cenah buahan mah pare eta pan lain ku jelema tapi ku kersana di luhur di banyu rukut cai dinageun ku angin disorot ku panon poe dipelak dina taneuh Kae tangan. Lui jadi pan waktuna 5 bulan kagenepna di ala Benar. Eta doa parangna kersana jadi anu ngagerean teh ku waktu Ya. coba lamun urang lain dina pernah nak melak pare dina batu dulu ya urang ngadoa ke pangeran terus moga-moga cing jadi cing buahkan melakna dina batu da moal dijabah monyong moal atuh lain pernah na tanu mata pa ieu teh kuayana haroro banget kitu lintang ti lain doa nu teu mati tapi meureun ieu teh mangrupakeun salah sahiji ujian ti pangeran Beres Kang lah. nya ieu teh dunya teh geus berat teuing ku dosa atawa ieu dunya teh mangrupakeun ujian ayeuna halodo keur ka jelema anu iman jeung takwa mata perbah dia tong dipake model tong dipake ngarasula ku urang kajian teuing urang ngadoa 1000 kali sapoe aya can parang mah parang nu kawasa pan hese cak urang mah sobar we Ya. naon kakawasaan urang coba mun urang mah pentingna mah eling saban waktu kumaha ceuk resana bujeng hingga urang lang laeseun wungkul tepi kapaehna pan urang nu saha pan Tadi. pan aya nu bogana sifatan nu kawasa hujan aya nu bogana urang aya nu bogana nah make ngarasula nu teh Ya. bener aing ngomong masungan ye kadasekna ku nempo cinjeritna rakyat rupa kitu pan watir dek teh jang bujeng-bujeng mikiran rakyat pan urang oge nu sakieu nang laeseunana heeh untuk ngomong wae goblok ganeng Jadi. aing dek HS ya Eh. nah eta basa tepi ka sugal kitu Aing ka Cina mah aja. anak kinjang ha cik atuh tatanya sugan aya keneh sumur wah aya sumur mah aya ngan saat mana-mana oge jelema moal black moal emer kecuka dieu kararosong ya ci manggih nginum teh subuh ada mau tandang daunan daun ganas daun itu ieu daun pulus ada maran kumaha bae pipetanana Kakang Semar parantos kieu Kang kepa abdi teh nguping-nguping ieu teh heh ai sireng geus kadenge beja monyong naon juragan Gatot Kaca teh aya di talaga ini teh Lu. talaga naon talaga saprenga puseur cai teh di dinya walungan Yamuna Gangga teh di dinya puseurna caina teh di benung ku juragan Gatot Kaca teh kira-kira cai dicocokan talaga benung di luhuran nanti anjeunna teh tumulih-mulih teh di dinya tapi cek jelema anu cik leuweung cek saha cek jelema anu cik leuweung ada suluh kalayan jenenganana oge digentos janten Sangyang Talaga Pancuran tak ieu Pak dalam musik balungan Yamuna Gangga eusi cai mah moal tepi ka kieu jelema teh meureun ieu teh aya pasoalan aya masalah cu pangna dibendung kitu teh ku juragan Gatot bisa jadi Kang cik atuh salah saurang jang deheusan eta we kuras ninggalkeun kawajibanana juragan Gatot pan eta teh satria keja lamun ditempo kana syariat memang kitu tapi gerapek ukur ku umahku na Sangyang toh Sangyang teu dibenerkeun gelar di dunya ayeuna bujeng hingga ku kitu jenengan geus robih jadi Sangyang Talaga Pancuran cicik ayeuna kieu deheusan ku ilaing ka Maha Sangyang nyuhunkeun ridho sirah cai atawa liang anu brasna ka Kali Yamuna atawa ka Gangga pangbraskeun kitu cu watir ku rahayat kitu ye atawa ilaing minta idin we mah keur saeyeuna dek hayang inum kitu bejakeun inum si lain geus lang ayasan kitu
umumna rakyat cumaritis bejakeun gitu geus loba nu korban kitu ku hayang nginum ku kakurangan anak saya ini wayahna ini jang sabaraha heran jadi ka itu meureun 3 poe mapa datang ka itu ai saya nama jeung bapa ai sangyang kitu malah lemes iwati kolot nu ngadeuheusanana nah bacing geus lagi cik geus percaya ka sini mios itu mios ya ongkos ana mah ka ongkos bapa leuweung ongkos udah ditanyakannya besok itu tukang bajigur wah besok bicara ka ujang bajigur di mana bajigur ya ditinyu kunaon si bajigur bajigur eueuhnya sini ucai ka itu bareng sararea bral ulah roba sempaka piguyon ya ayo cuma nyong ulah ngeureuyeuh euy Kayan alam kakarak dikurangan hiji geus jiga kieu. Komo lamun eueuh seuneu, eueuh angin, Permios Pak aji jang. Di Gunung Satrenga di Benuman Talaga Gatot Kaca Saweg Jalang Jeleng aningali ka kulon kawetan ka kidul ka kaler dina mangsana suda para tatamu anu sumping Gatot Kaca istu teraingkah di eta tempat mamba niranga deman ewuh pakulingan karena Gatot Kaca tanpa tanah Mangsa Bratayuda bakal tumiba uka keceman jeung kahawekanana urang-urang Kurawa mana dititaku Semar deuk naon hadieu jeung cing jadi pengertian dari apa aing lain Gatot Kaca tapi Sangiang Talaga Pajuran waduh aing keur ngajaga cai di dieu bisa gawaya jelema anu bisa nginum kagede-gede mani tapi lamun seug awak maneh bisa ngajawab karena pertanyaan ti kaula bisa nginum bisa mawa tapi lamun seug hayang eusi walungan nyamuna jeung gangga ku cai minta supaya datang pangagung nagara di negara Amarta Yudhistira di negara Cempalareja Drupada di negara Mandura Baladewa Yastina Suyudana asa bisa ngajawab karena tarucing ti aing dikocorkeun janji pinuh walungan gangga jeung nyamuna enteng kang tani dupi abdi bisa ngajawab teu naon ya CS ayo di mah CS pan nama CS teh kang rekan kenapa cepawongan agan teu nyaho pawongan teu nyaho naon bujang higa kitu anak pribadi inung sorangan bapa sorangan teu bisa aing nempo kana dat manusia sakabeh sargot abi teu bisa lamun bisa ngajawab bujang hingga sargot deuk mawa teu naon keur tingkat rakyat tapi keur tingkat pangagung bisa ngajawab terus sing aing dibedahkeun janji eusi we yamuna jeung gangga yang ngemplang we naon tarucing kan nentong bangga-bangga we tarucing nakuang dokter triun-triun teuing lain gedena sagede munding diletak amis naon hutang kana hutang teh lain sia aya nu leuwih tarik batan angin abdi apal naon nu leuwih tarik batan angin cing naon monyong jangan
nu leuwih tarik batan angin naonnya bodoh sia karek ku kitu bodoh geus teu kapangi nagan make sareng aya hubungan sareng tarucing itu ieu abdi mah sidik jelema balagadig deug pasihan we Saragot teu bisa bejakeun kasmar perlu ku saya datang ka dieu kitu abdi sakadikan teu bisa balik sia yang nyum kan teu bisa kan Saragot we kan ciduh we teureun ulan ciduh teureun be tepi ka kitu agan abdi ieu pawongan kajen pawongan sosial teh kan gitu geus lain baraya ini enggak kan permios awas ya pangabutuhna kayaknya nyaha dagor we mutru para mios we kan ini geus lain pi barayaeun gareng hayu ini teh geus lain pi barayaeun gareng hayu ini teh sapratane pun slin cantik di kali deui hamba ku anak dengan nyari pikir abdi kaput nanya nyari terpikir abdi daun anak daun cantik daun rambut geningan karasna bawa pikir lamun kieu salawasna ada di lamun kieu salawasna lamun wakacipari kajon kalimangan bae jungjuna kajon kali bae lamun masa nyari kajon rek jarangan bae kajon rek jarangan bae paleret pada tilpang leuy ka Cijawa ngalaeuri ka Cijawa nyeri di teh apa perih saksana moal jungjungan papariang laksana cai kiru dina pangai tarate diacak soal aduh abiang tewa hatefa sumorea kaget gembira ningali